nu kapungkur pernah kalongsorannya tuh itu gara masjidna orang Jum eta masjidna pernah kalongsoran kapungkur tadi dia sebatna teh desa Kampung Sirnagali sebatna teh terus di pasawahan lah ini Bararaas tah eta tanyakan anu blosna bade terasna ka Ciparai Ciparai ieu Sirnagali pamirsa nya ini Bararaas teh tuh pribadas teh cimpuring nyimpen motor tuh di Jumnya itu tebih ieu teh da nyimpen motor teh nasasak tuh di Jum oge tuh alitnya di Jum eta nyimpen motor teh di didinya raosin kieu nya mung ieu sapertos pare ieu mah sawah-sawah mah tos kagaringan ieu teh da kumargi sawahna di luhur panginten cai dihanap ieu teh sayeuna mah hangan ageung walungan ageung mah dihanap ieu teh pemirsa mung sawahna di luhur ieu teh tos bararejad sawahna tos bararejad dan biasa tuh sudah bararejad kahalodoan panginten teh aya pisan hujan cenah teh acan aya pisan hujan bujeng-bujeng di palih dieu nya Sirnagali ka Cikajang oge kalemur abi teh acan aya hujan deui acan aya hujan pisan pemirsa. Nah, senamang ngonten teh minta teh tingali can ningal rarayna cenah cing geura urang ningal raray mang dak nyumput heula we aya mah sakedapnya biasa kumargi tos bade dugi kana motornya saung biasa saung alit teh